asin japu hangat kan. Tuh. Asin japu merumu galaukeun ka dieu. Asinnya gimana? Mantap. Oke lur, ya mamang ini mukbang deui siga biasanya ieu mukbangna karedok lenca asik gapuh tayeur karedok lencana dia geus nyanyian heula naon ngaranna teh tempe goreng tempe tayang keur goreng tempe lur sampurnya mudahna udah telat soalna aduh mamang balik gawe capek euy tayang ngasupkeun deui tahu pokona mah dengan tahu tempe asin japu eta we karedok lenca pokona mah urang Jawa Barat teh ya lanjut lur urang daerah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur, duluran limur bari di kota. Seperti biasa ya. Ya biasa rek mukbangna karedok lenca, asin japu, tahu, tempe dadakan pokona mah tong hilap, kerupuk. Pokona mah urang gaskeun tong hilapnya disarangan deui ku Dede Irwan channel si channel urang Garut pokona mah gas lur. Tong loba gila tong loba bacot pokona. Urang kusabang selapar ieu beuteung geus teu kuat pisan. Jadi ieu ya dadakannya, dia ngagoreng dadakan, tahu dadakan, tempe dadakan, karedok dadakan, ngagoreng asin ge dadakan. Pokona mah ngeunah pisan lur, ieu juara pokona mah aslina. Tah lur kusabab tong lilanya ieu kusabab hese. Urang tunan senok heula. Oke lur, tong balila, tong bacot, urang ngadoa heula sebelum daharnya. Berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tidak lupa juga seperti biasa dikumkeun teu kulon teu wetan teu karena teu kidul jos pokona mah. Karedok lenca khas Jawa Barat, cicing lur tah. Ieu karedokna asin mah bisa ngajoak. Tah, ditambrukeun ka dieu nya tingali make surawung tadi kina. Ditambrukeun pokona mah geunah lur. Ya asinna tuna di dieu, ieu kerupukna urang buka. Tah, ieu kerupuk urang buka, soekeun ieu. Nah bari. Tah. Tah lur. Oke lur, dah hantam ya, coban ha. Poho, minum heula, disingkap bulan. Mantap. Lur, habak lah bismillahirrahmanirrahim. Digalaukeun ya, karedok lenca. Agak meski sederhana tapi ini mantap, wah pisan karena asin japu hangat kan. Tuh. Asin japu merumu digalaukeun ka dieu. Asinnya gimana? Mantap. Bulan deh. Lah. Karedok pisan ieu mah. Pokona mah ieu gurih ieu. Kapake. Nah, galaukeun. Agak asinnya asin japu juara. Kamu mau asin pada belum? Kalau gendai kedoknya kerupukan. Enggak. Karedokna wah pisan pokona juara lur mantap. Pokona mah pemandangan aja hade. Tuh. Kurang layangan berdak dahanap. Gunung-gunung hade. Pokona juara. Kalau Asli. Nyentang pisan adana. Telepon di lur. Asin aduh, mantap, hangat-hangat. Hah. Nyentang, kena otak. Asli juara pisan ya. Mulai. Ulah, pero.
Gurih-gurihnya kerasa lur. Lempeng nah kieu. Sederhana tapi mantap pisan ieu mah. Aduh. Cing, urang gunukeun. Mantap. Lur. Urang beakeun ieu na ge karedokna ge. Engang di ngagokan goblok teh. Kali tuh cek head. Nyentang engang bahaya kana sida mah. Tah. Karedoknya tuh beakeun. Karedok. Ngeunah kita karedok teh. Yo, sikeun. Sabakeun deui. Nah, bisa nasinya bro. Nah, sini nah bisa. Aduh, oh, pero asin capuh pungkil mana anjing ngucur kia pokoknya bang asli juara ya asinnya soalnya tadi dari pisan berdag sih ngejawab nyen kadang-kadang ngelada pisan sama juara. Alah ya asin agak enak ya tuh. Juara. Mana lu rasanya lu? Pulang. Mantap lur. Ieu asin tinggal cucukna, balangkeun ka handap. Sini ku sawang. Oke lur. Tinggalinya. Ieu beak, bisa bajakan bodoh ieu asinna. Ngeuna besan juara. Beak tuh. Ieu ladis. Tinggal cair dan minum heula gedeung. Alah, pedo pisan. Kusal beak lur urang tutup videonya dilanjut isukan. Ulah hilap subscribe di Irwan channel si urang ganteng urang Garut si Irwan pokoknya mah. Tong hilap anu subscribe doakeun sing gede milik sing sarehat panjang umur pokoknya mah. Kita tutup sampai di sini lanjut lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dadah.